nya siapa Bang? Oh, tuh wani ngomong di dia. Wani maka jeung teu wani Ieu mah dinu hajat ieu nu hajat lagi ridoan. Lamun teu ridoan turun kan aing teu panggung. Kan begitu Pak, da saya lupa ge. Apaan itu ciri demokratis Pak? Yang namanya demokratis warga negara berhak menentukan pilihan. Iya. Ya, gumantung karena kereta gatena. Itu pilihan hirup dalam poe ieu. beres. Pilihan hirupna pornografi. Nah, pornografi Eta mah ngodokan moe kanjut cepot. saha? Dalam Dadan tadi ngikeun dusia. Aing teh dikodok kumaha poe dikawin henteu ku sia. eta kalimat nu halus teh dikodok unggal poe dikawin henteu. Tapi daripada dikawin piributeun kodok ge hungkul. Wah, aya nu kieu tah. Politisi anggota DPR ki, batur moal anu boga. Mau apa? Mau aya komisi DPR juga Bapak mah kieu kan hiji-hijina. Jadi Mulyadi. Tapi kan November ting Desember beureun eureun. Oh gitu? Ini apaan jadi gubernur tenang Pak? Pindah Pindah ke mana? ya tigang beringin kagang Garuda. Tema pilihan hirup Pak. Romantika kehidupan. Ada kudu kitu. Nya, di mana wae di mana wae kumaha wae nu penting aya manfaat keur balarea eta. Terus aya dulur urang pan hayang nyalon anggota DPD. Aing boga acara cicing di tukang aya serek naon batu ngira aja aing teh. Dalam awan. Nya dalang awan. Nya jalan ke DPD mudah-mudahan ya banyak. Dirojong atuh dalang awan tah. Cek aing teh ngilu jeung urang. Asup kana panggung, tapi sia ulah minta honor kan serek nyalon cek. Aing mayar. Aing nu dibalik dalam dipromosikeun ku urang. Iya. Alhamdulillah. Nuhun Pak. Nya lain naon Pak dai dunia seni teh pan seueur Pak. Dari seniman teh kedah diangkat harkat derajatna. Aya perwakilanan. Daras, aya DPD model MPR zaman baheula. Aya utusan golongan. Anggap we dalang awan teh golongan kesenian. Nah, kan gitu golongan kesenian. Anu ngawakilan lalaki nu pernah nyandung. Ngawakilan seniman, ngawakilan hate jeritna seniman. Tapi seniman mah sok elodan. Elodan kumaha? Nya teu kaok ningali nu geulis. Atau seniman unggul pejabat di lobang gitu. Apa seniman yang pejabat teh dulurna. Ayo nu, tanu make ciput ka dia, menyarane. Amang ka dia. Menyarane Pak. Gaya dirompi anjir halus make celana jeans. Ai beungeut teh ka deuleu. Sia duit weh enggak penting teu diisuk teureun asa kurang nagok di dinya tuh ka dia Pak kaditu ulah kana kotak yang ngagok itu kada aduh nangtung ada Pak nah cek mikna cek kapayun cek hareup terus ya iya pan bengras kieu mah si udel sok ngomong halo ngomong sia teh halo jika telepon itu sok ngomong ngiring adek di panggung terus puntennya aduh ngomong bener sorangan sok kabodor seri kumaya gampang seri rahwana sok sok seri rahwana eta tuh Pak ulang adok saku wae Pak nah iya sok iya sok aduh keke sagede rahwana teh jiga nu panas diri sih teh seri rahwana iya keke sakadap teh rahwana anjing ajak gitu iya
kieu kaayaanana rakyat zaman ayeuna geuning kieu kaayana rakyat zaman ayeuna nu leutik mungkin kagencet nu leutik mungkin kagencet nu baleunghar mungkin ngabeungharan teu boga rarasaan di nu hirupna nu beunghar meuning kabeungharan teu rarasaan hirupna cukup barang daharna rek cukup barang daharna teu cukup barang pakena teu cukup pakaian ngalobaan wae jatah nu laleutik ge diharakanan terus kan sia teh lain yayai nu paling teu kaharti kupikir kahonta wakal di lemur-lemur bantuan ti pamarentah nu galak motor menang bantuan Lumas narenceur menang bantuan harima icih teu kabagean sing maliki ratu ari sia teh ieu anu paling pikanyerieun aya nu boga pamajikan teu pikagenap nu paling nyerieun kalima ari aing teu hiji-hiji acan cepot eta mah curhat haturan ka bapakku haturan ka bapakku ka bapak camat ka bapak camat ka bapak bupati sadayana bupati sadayana mika reus mika asih mika cinta karena katauladan anu dinu alam pawayangan iya oh iya nu dicontokeun ku Lurah Semar Badranaya titisin Dewa Trasin Kusuma daek jadi rakyat biasa mimpin lembur ngolah desa eta Bapak Semar eta bapak Semar Badranaya Badrayan pamajikan Suntiragen boga budak Astra Jinga aduh alayang ya kanyut aing geningan meni ateu ku aing rek digaro jangan siapa kanyut digaro nah akang ngaran saha Mik bapak Saman Bapak Saman oh ti Aceh dari eta mah tadi sama atuh urang mana Widarasari oh eta baju aya tulisan naon pedagang naon pedagang keliling bapak dagang naon dagang mainan sareng cowan budak Pak mainan jeung cocokan budak eta kene ari sia mainan jeung cocokan budak ohnya emang aya cocokan kolot aya Pak aya bapak cocokanana naon eta sih anu dibawakeun Pak cocokan bapak naon oh cocokan bapak Sorabi na heuras kene apa bieu heras Sorabina cayang kene apa garing oh garing Pak garing Sorabina sok di oncoman kene atau otara Sorabina sok dicolek saminggu sabaraha kali eta sorabi dicolekan oh saminggu sakali atuh Pak umur bapak sabaraha 52 wah geus teu normal kudu nama saminggu 3 kali hudang keneh nu bapak masih Pak masih oh. dagang mainan anak-anak bapak keliling kemana daerah kemana bapak salah sih ya Ciawi ai bapak kunaon dagang teh ningali pasar oh kunaon kamari teh dagang di Arab ya harus kejauhan Pak itu jauh teuing apa
Kusuma Haji sok beli mainan pada tetangga itu banyak modal. Aduh, ayeuna kunaon bapak nyaran we sih gak pusing. Mesti dibuat duit Pak. Boga duit. Emang lamun teu boga duit nyarane di nutihang eta tagline jadi boga. Bingung Pak, tapi budak sekolahnya libur tapi Oh, budak sekolah pre. Iya. Akibat budak sekolah pre biasanya di sekolah jualannya anjing gitu. ngomong bahasa Indonesia sih eta ini. Oh, jadi bapak itu biasanya jualan pada saat anak sekolah. Siapa teh hidung budak sekolah sih, beli mainan siapa? Heeh. Akhirnya teh pre. Masih keliling sih. Oh, ke mana? Setiap kampung gitu. Ke kampung aya nu meuli. Jarang. Oh aya. Ya kunaon ngahuleng. Penggelapan yang nyalender Pak. Oh nyaren, bapak asli di Jawa. Sanes Di mana? di Kalimangis Pak. Oh, asli, urang Sunda. Urang Sunda asli. Sunda. Heeh. Calana jero ukuran sabaraha? Calana jero nomor sabaraha? Ya. Aisyah calana jero sorangan kudu apa? Ari bapak salah tuh nanya celana jero nu para make celana jero nya hese. Oh, tara. Oh, memang sehatnya mah teu make. Aduh. Nah, sok tawarkeun mainanana. Mohon ke. Sok, tawa ayeuna. Ini dengan bantu Pak. Benyakeun bae. Lain biasa kumaha lamun dagang. Oh, Kepan itu promosi. Oh, Bapak sok ayeuna tawarkeun mainanana naon? oh maka adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak ini peryogi mainan. Mangga. Contoh. Ya, jadi gak ada kasih sok. Enggak. Selagi ada, ya. Ya, Bapak menyediakan mainan apa? Penuh komplit Pak. Naon? Saat tembakau. Sok sebutkeun atuh ngomongkeun. Oh, pilih meriukin balon atau pestolan ya. Mangga tuh sok pilih peryogi. Pepes tolong nu cayan aya. Nggak cayan ayah Pak. Ayah nggak cayan. Lu Bapak cayan kene pepes tolong. Oh, ini seperti Pak. Oh, Sakedik cayan mana? Kieu tuh, ngomong lagi yo, kieu tuh. Oh, saha Bapak ngaran teh? Bapak Saman. Hah? Saman. Saman mainan. Sok Saman mainan menyediakan bermacam-macam jenis mainan. Bermacam-macam jenis mainan. Di antaranya Padung. boe. Hei. Lain mainan ada menu pae. Sok gitu atuh sok ngomongna sok. Saman Entertainment menyediakan bermacam-macam Sorabi di antaranya Sorabi kembung Sorabi biye dan Sorabi peot. Aduh. Ya kadir. Ini sedihnya cicing. Ai modal mainan sabaraha? Udah mainan. Heeh. 500 Pak. 400.000. Oh. Eta boga bati sabaraha? Paling 100, kalau orang 150. Iya. 100 150. Ya, kalau lagi aku 150. Eno ngomong. Oh. Sing tarik ngomongna, turutan kuring. Hoi. Bapak Ardian. Dengekeun. Lamun rek nyalon dewan. Bere modal ieu. Tukang mainan. Oh. Ayo weuh. Aya. Mana? Iya Pak. Tuh, samperkeun turun ka ditu. Oh, nah apa dia? Menta modal. Kasaha Pak? Menta we. Usaha tuh. Tuh. Tuh, turun. Tuh.
Dah, beres. Waduh. Oh, alhamdulillah. Ah, nyalon dewan teh mun tiap imah diberek itu mah jadi. Aduh. Oh, iya. Kamana? Mas balik. Mas balik. Oke. Beres. Ngaulang deh. Suka yang lu manggil deh. Ki, eta si Aki nu tukang ngeuna cenah ka dieu. Ki. Lain Aki eta tah tukang nu peci nu dipeci. Tah, eta Ki. Tah tukang siapa? Ka dieu. Waduh. Ieu peci tuh ganti-ganti kok beureum gitu. Ulah nyebutkan di beri duit. Berjalan. Resepnya golek mah generasi kolot ya. Generasi kolot mah resepnya kan lalakon. Iya, Pak. Mun generasi muda kan bodor. Mohon. Lamun awewe resepna ninggali dalam. Dalamna teh tempo. Iya dong. Saya tam biasa pampayuna we. Aduh. Aing mah. Aduh. Beres bapak lalaju di ciri khas kolot mah kieu di jaket kulit. Anjir. Resep Pak Tawadon. Alhamdulillah. Damang Bapak. Alhamdulillah. Aduh. Saha Bapak teh jenengan teh? Bapak Carsim. Bapak Carsim. Oh, abdi Pak Carsom, Pak. Di mana Linggi? Disusukan. Susukan. Atuh base Bapak. Atuh base. Oh, disusukan. Oh, disusukan di tengah gitu Pak teu katirisan. Bapak teu palid. Nami lemburna susukan. Susukan ya. Oh, susukan ju turun. Desa Susukan. Oh, desa susukan. Saha Pak Kadesna? Pak Kadesna Pak. Pak saha? Pak Cipta. Pak Kusipa. Cipta. Aduh, berarti eta ku bisa nyiptakeun Bapak. Eta peci kunaon ieu teh? Punten. Utos lami. Tingali, bere ningali. Ieu kuat ngeusledeh ki. Ieu teh alah. Hei. Menakeun abdi Bapak Cipta abdi ti Walungan. Pak Cipta mah kades. Siapa teh? Aya alhamdulillah. Tapi si model. Tapi si model mah kieu. Mohon Pak. Aduh, kolot mah teh kieu. Punten Pak, ya Pak. Aduh. Bau minyak letik Pak. Aduh. Ka dieu kanu naon? Mapa? Tebi? Tapi Pak, susukan gede mah. Ieu teh ku resep-resepna kan wayang. Ti zaman saha resep wayang golek teh? Ramana teh? Saha Pak Asep Sunanar cing geura kuring bade naros ka Bapak. Pak Asep Sunanar lalakon anu pang populerna naon? Terang eta mah. Oh, teu terang. Nonton. Bisa kakawen Pak Asep. Tuh. Oh. Gaduh istri. Gaduh. Oh. Sabaraha hiji? Hiji. Pernah nyandung teu? Teu. Kawin sabaraha kali? Sekali. Eta hungkul. Saya pernah ganti-ganti. Salila ka pamajikan pernah kanu sejen teu? Tuh. Bohong. Jujur. Tuh asli. Sapopoe naon gawe? Damel. Heeh. Sapopoe naon gawe? Amal Bapak mah. Damel kana kayu. Oh, Bapak teh ngapoe kanu kayu nangkep begitu. Bagian naon? Tukang kayu. Ayeuna keur usum keneh hayu. Proyek. Di mana? Di Oh, proyek naon? perumahan. Wow, bagian naon Bapak ayuna? Nyeun kusen, nyeun usuk. Hateup. Hebat. Ayeuna aya keneh pagaweanana. Sapoe sabaraha?
Enggak aja di lembur banget 150. Punya mahal atuh. Sabulan bapak menang 4,5 juta. Mun gawe ngapoe. Oh. Budak secara kolak kabeh. Alhamdulillah. Bapak di imah tinggal jeung pamajikan duaan. Sama putra. Bapak ngilu ka budak ngilu ka bapak. Putra ngilu ka bapak. Bapak nu ngilu ka budak, bapak nu ngilu ka bapak. Ieu lalakonan naon golek tadi? Arjuna Rarabi. Hebat. Kasaha kawin Arjuna? Bukan apalan di murah, Bro. Tiga. Hah? Siapa? Apa? Tanya ke Cepot. Sok. Cepot. Bulan? Kawin ka saha? Bapak pale terang kawin ka saha? Lalajon pikangeus. Ya. Insyaallah. Biasanya sampai tahun 5. Oh, bapak sok tapi kangus lagi golek, tapi katamat. Hebat. Hebat sok adi maju sok. Bapak pidato. Sok. Maju saeutik. Tah, ieu lamun ngayu kumaha tah? Ieu teh ieu kai ieu ku bapak arek dijieun kusen. Sok kumaha? Peragakeun. Sok sugu sok. Sok kumaha sugu? Hah? Oh, sok kumaha nyerutna sok. Disada mesinna sok disada. Sok mesin. Terus. Terus. Aku beak belani nyawa nu ieu. Nurata ti ujung. Sok. Nah, iya masa kecil kurang bahagia teh kieu ya. Aduh. Sok nyarita ka sarerea. Sok. Dulur salembur. Baraya sadesa. Tisuklakna tisiklukna. Ujug anggen di teang ngalut ngeungkeung ngabandalut ngembat-ngembat nyatan tina. Loba deui. Yuk. Hayo. Ka mana? Di damel. Urang picinta budaya urang nyaeta seni Sunda wayang golek. Engke kaharep kabeh kasenian dikontrak ku aing. Urang. Lamun aya rakyat leutik hayang tatanggapan tinggal ngajukeun diberi hiburan gratis. Amin ya rabbal alamin. Sabab ayeuna teh aya perubahan iklim berpikir. Nah, kumaha? Jadi kan ari nu bisa ngarobah pikiran manusia teh naon nu kadenge. Leres. Ya kan? Leres. Tekeun aya nu katingali mah. Leres. Kulantaran ayeuna mah nu hajat nikahan jarang nu nanggap gamel. Leres. Rek keliningan, rek degung, itu ngarobah perilaku hirup lemah. Leres. Janten rasana jadi kurang. Leres. Jadi jalmi teh sensitivitasna kurang, nu aya mah kadituna gede amak diomong. Nah jadi kunaon problemna kulantaran kurang ngupingkeun gamelan. Sabab ngabelan teh bisa ngarobah otak kiri manusia. Kasub barudak kurang. Kunaon sensitivitasna kurang, sabab budak kurang tara didengekeun petikan atawa takolan anu bisa ngarobah sensitivitas otak kiri. Leres. Itu waasna eueuh leres. Nu kawinan teh pan baheula lamun jam 8 teh geus ngeungkeun degung teh ayeuna mah geus eueuh. Pancasilat kapungkur banyak. Pancasilat eueuh tah ieu teh tugas negara pikeun malikeun deui supaya seni aya di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Ditangkap ku pejabat wae tapi kudu dihadirkeun ulah jadikeun proyek dinas pariwisata tapi hadir model kita berkesenian, bermasyarakat, gotong royong teh nu kieu samparan sajajaran. Amin. Luar biasa. Betul tidak? Betul. Bapak isukan makuli. Hah? Ayo balik jam 5. Baik, kan nyuguna bari nunutan, Pak. Oh, udah baik. Balik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki pada nya kadeu. Bapaknya ayeuna nyanyi. Ini wisata. Tetiasa. Cobaan. Tetiasa. Sok cobaan ieu lagu. Tetiasa. Daun pulus. Tetiasa.
Pokoknya lamun teh cokotin duit teh. Sok gareng kene ke pamer sok gareng kene komentar menyatara. Gareng kene keliti tangiga. Gareng kene mah kumaha we asa kagitek. Sok. Jampean heula pasti. bisa teh ahli. Ayah, biasa. Biasa lu. Hebat bapak mah nyaan jalmi teh teu agul. Tawaldo ya banyak. Oh, teu tiasa itu teh hebat Biasa. Hatur nuhun hapunten abdi ngaheureuyan. Nuhun bapak nuhun bapak Syaman. Hatur nuhun kanu kagungan maksad tos ulum sim kuring, mudah-mudahan nu nikahna sing sareundeuk saiki sabehanean berkah rumah tangga rahayu kahirupanana. Amin. Mudah-mudahan artos nu dikaluarkeun sing kagentosan. Amin. Lamun ti ageng amin. Dimentos dikaluarkeunana. Amin. Anu hadir di dia mudah-mudahan sing diberkahkeun kahirupanana, diseureurkeun rezekina dilancarkeun sadaya pakasabanan. Amin ya robbal alamin. Kalian mudah-mudahan sing kapilih jadi DPR RI di Partai Gerindra nanya. Amin. Pak Camat hatur nuhun, Pak Kades nuhun. Amin. Bapak Cepot hatur nuhun. Sami-sami bapak. Eta panggil Pak Jajar. Nah, alhamdulillah. Wilujeng bapak selamat di jalan bapak. Berteras nuhun. Mangga wilujeng. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes barakallah. Kaprok kau Pak Didi.
Nah itu dulu lamun pamimpin sadayana ge insyaallah masyarakat tadi bakal suka senangnya. Nu tadi ge bakal disebutkeun beuteung buncir cai ngalir jalan lecir masyarakat bakal nyengir. Mata kurang doakeun Padedi cing panjang yuswa amin. Cing panjang jabatanana amin. Biasa ngeuyeuh dayeuh ulah Jawa Barat ka payuna jadi Jawa Barat istimewa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahagiaan kawan maksudnya kagunturan madu karugan minyak putih bangarisana Bapak Haji Agus nya kasimpingan dong Bapak Dedi sesah wakosna deu tapi sanaos ieu ge dina sela-sela kasibukanna tiasa nyempetkeun sumping ka dieu sakali dijajak Allah ren kasiron. Mudah-mudahan cita-cita pangarsa Bapak Dedi sing sapamunut ginuluran sapaneja tinekanan manjing kana rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala bi qadratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagja wilujeng Pak Dedi nya bagja yang pamimpin ureskan deket jeung rakyat maka apa sensitivitas rakyatna makanya hotan gitu geureuy pamimpin teh ulang ngolibak wae di kota pamimpin teh kudu ka kampung-kampung minang ka kampung-kampung teh nya ada warga masyarakat teh lain wungkul di kota di kampung ge loba deuleu nya anu hampura anu masih kana di bawah garis kemiskinan bagja wilujeng Pak Dedi mudah-mudahan si selamat di jalan Pak Dedi doakeunnya bade jengkar jeung ka Sulawesi dari teh kalresan dina waktos ayeuna saparantosna tamu nyata Dedi Mulyadi lungsur ti ieu maritis aya tamu di gegeden nyata ti nagara Amarta daya sanes Arya Bima sareng Raden Gatotkaca natamu aya maksud ka Semar Badranaya wah kaget ya aing bot lho saha ya aing di Amarta ya aing bot alhamdulillah dulu geus datang di gegeden po ieu leujang dunungan dulu ti Amarta Juragan Ageung Pak jang aya dunungan alah meningakeun aya Juragan Bima Juragan Ageung sareng Juragan Gatotkaca putrana ka dieu dulu itu halah bagja deuleu ja alhamdulillah ari cai teh geus beres Pak geus sok we bagja lah aya nungan bagja deuleu Arya Bima sareng putrana kuanyen Raden Gatotkaca iwari natamu kaya bumina Lurah Semar Kudapawana marga ya kaprayogian anu kalintang pentingna dina danget ayeuna aja kaget ya aing mah mangalingi Ageung batik kadang moya
benar Purmorojokan Palaraban agan bagja ayat yang semaka pihatur agan ribabut sarang saha agan ka dieu jeung anak aing siga tuh nuhun agan semaka pihatur agan terima ulah aya naon agan meunang leuwas ulah leuwas mah aing aya perlu kasih mah sae mangga jang katuh mencito mah deuleu nya mencito mah di mana ai bapak entong gitu gablek wonten kaulawa tumurujuktan Palaraban nuhun anom nuhun bagja semaka pihatur anom tetap bingung pot dan semaka pihatur agan terima jebot ya abdi ge semaka pihatur agan diterima lola yugot saya ya sarareuwas eta agan ulah reuwas mah aing aya perlu kasih semar bagja ya luar biasa tadi kasumpingan Dedi Mulyadi ayeuna kasumpingan deui gegeden dieu poe ieu ieu tumariti sila kadatangan gegeden hayo heeh
hoyong pangkeun sarata heulieu jiwa seni hajat ibu hajat ari saya akhlak Pak Ustad Ayu saya budi jiwa perasaan murni ngamili seni pribadi bos Arifin deui seni pribadi bos Arifin deui bos Arifin deui Juna raja kaseni bos Arifin hatur nuhun hadiah murni pada satu lari kadeka Ibu Junti hatur nuhun Bapak Ustad Ayu kadeka mani ya Ibu Junti nepangan deui Bapak Hajat Ibu Hajat anu mana hoyong tepang Bapak Desa Ibu Desa eta kadieulan hoyong nepangan hoyong tepang sakadangkakan kokin supawangnya nubakeun nyakeun gerangan Bapak Misteri Sakim Serajang lepangan dari gadoyeun Pak Haji Asep Junaidi Karawang Sigilan Lamang Ngaliweung Pak Camat Deni Hamdani Pak Tuan Larek Ara Pak Uli Sukasari Ibu Uli Sukasari Nuhun maksud mah Bapak Hajat Ibu Hajat Kapayuna Bapak Hajat pasti hanjalan hoyong tepang etang pakaulan etang pakaulan Bapak Haji Agus Bapak Haji Agus Ibu Haja Yanti jagakeun Ibu Ramana Bapak Haji Agus dah hoyong tepang panganten daya lepangan dari ngadoyeun Bapak Haji Agus Siginandang anu kariweung Ibu Haja Yanti geranya panganten isi mageun Pak Tuan Larek Arang muan maksud mah dianggi gaya kumadi mah panganten
marwata setabingahna kagiri-giri bingahna kagiri-giri ladi adenira iya ingkang sampun prata Semara Badranaya bingasa kalangkung kasumpingan ye Bima lan Gatot Kaca wong nerahangan dika atuh aya anak agan asa kagunturan madu kaurukan menyan putih jisim abdi dina danget ayeuna kasumpingan kegedean di negara Amarta ayeuna hate aya ibarti angana salira bade ka dieu upami aya ti angana mah panginten jisim abdi sasayeungian papasakan sagala rupa anu aya di kampung kanggo nyayogikeun salira aya Raja menak akan pengariweukeun mah aing datang ka dieu lain rek ngaliwet datang ka dieu aing rek lain botra mah agan padahal mah tu pami agan wawartosna panginten Nabi ngulung-ngulung sampe panginten sampai di mana aya nu tetangga orang pawok ya siapa kitu we kana ieu teh orang dengan hayam di mana pan gamari geus bae pake kurban kerja jabur yang tetangga we pentah heula tuh era saya dunungan menyang ayu urang ka itu jamu ayu dunungan ka dieu henteu tungariweukeun bot dan tungariweukeun oh jaya dogan mohon aya dulu penting jembatan dahar aibot aya naon ieu teh agan teu meuni asara leuwas tara-tara ti sasari agan ieu teh mah oh rekusiat wae baga jagakeun Ramadan wae ieu dicokot gansangna wae mah naon teh agan aing datang ka dieu terek kabejaan si Jemar aya naon ieu berita teh hiji bakal ngabagjakeun ka si Jemar uluh aya berita naon agan aya naon agan jagan aya kabar gembira naon agan ieu teh mangga gerabak sabalaka mar aing dina waktu ayeuna kawahing ku bunga datang ka si Semar rek kabejakeun yen si Jenet si Arjuna rek kawin mar ayana jang uluh Allahu Akbar alhamdulillah lah aya Gusti juragan Arjuna juragan pangawulan pada nikah rek kawin ari aing uluh jang buru-buru meuleum cau jang ulah ingin peuyeum itu bejakeun ka urang Kuningan heuh sesadiaan heuh nya dewek geus sarua rek ngawinkeun Desember heuh anak dewek Cirapli karehnya teh beungeun Pak urang Pak juragan pangawulaan juragan Arjuna pada nikah tinggi kasaha agan awewe dunungan ngebodor kati nyari giam tuh lain ngebodor eta teh sidik bener ya eta kaadina si Kresna si Mayang Arum Subadra mar ulu cios ka Dewi Mayang Arum teh ka Dewi Subadra jadi mar adi aing rek kawin mar bagja jang bagja alhamdulillah agan mun sakalian ngaplesti agan Aisyah kumaha teh teh
cita-cita Bapak biar yang kena plastik kejora Pak ya atau pengawasan mengawasnya Ustaz Ayub ya ulah mana awalan ngawasnya siapa ngaji teh musami teh bina agama siapa ternyerap siapa menunggu insaf siapa ngaji mah jantan juragan pangaulaan teh cios ilaha nama teuing bar uluh nah tak iya hiji eta kadua aya berita ngabingungkeun keur aing bar ngabingungkeun naon sing horeng anu ngalamar ka si Mayang Arum ka Subadra lain hungkul si Jenet si Arjuna uluh nah saha aya ti Astina bar anakna Prabu Salya di Mandaraka nyaeta Burisrawa uluh si Gatot ngalamar ka itu teh bareng jeung si Burisrawa jadi kaula teh marung di tiwa ngalamar kaula teh ka Bibi Subadra teh marung kaula ngalamar wa Prabu Baladewa anu dipiwarang nyaeta ku Hayang Salya nyata pikeun ngalamar kanggo Burisrawa sami ngalamar ieu teh jantan aya dua kubu wa dulu itu jadi aya dua kubu akan dua kubu itu mah jadi ieu teh seolah-olah disamarakeun si Jenet jeung si Burisrawa dulu itu ya kumaha atuh nyata ieu teh aing teh ka dieu terek neangan syarat milarian syarat ini syarat naon bisa cenah si Mayang Arum dikawin tong borok ku si Burisrawa tong borok ku si Arjuna saha wae anu bisa mawa syarat ieu anu dipenta ku Mayang Arum bakal jadi salakina si Mayang Arum geuleuh teh Bapak ieu mah saya teteh kaget panjang sorangan jelema mah kaget beda-beda hari Bapak mah gitu leung lamun ngenog bener teu oh ada Bapak urang teh entong kena entong ge jalu jadi aya dua naon syaratna bingung aing bar uluh naon syaratna iya syarat kakara ngadenge aing ieu syarat bar syaratna naon agan si Mayang Arum cenah dina mangsa oleh panganten hayang dibawakeun tukang rias iya tukang rias naon rias panganten semuhun nyaeta tukang rias anu ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya Dewi Gedeng Patang Lodaya aya oge aya Dewi nyeri gedeng agan nyeri cangkeng goblok eta mah teh duh di mana nya tukang rias ka hese kitu yeuh sakitu lain kumaha da wala umur jangan kalau kasih tergada mayit aya gedeng permoni eta mah jurig belagu ketulit tukang rias aya deui aya naon hayang dina oleh panganten teh hayang dikepetan anu eta kepet tanpa dikepetkeun ku jelema ngiplik sorangan dikepetan ku kepet anu teu dikepetkeun ku jelema ngiplik sorangan iya lieur keur aing mah kumaha tuh agan lamun ngangge kipas angin eta balik kepet kipas ieu mah kepet jika hihit dikepetkeun lain ku jelema gede cenah kumaha tuh dikepetkeun anak kucing pancen ku jelema jing ngeri wae sia tuh kumaha sakitu aya kene naon hayang diapit ku dua panganten
panganten diapit ku dua panganten anu eta pangapit teh sarua beungeut jeung panganten pala diapit ku jami anu sarua sareng panganten ingi bingung aing mah saha anu sarua jeung si Aljuna saha anu sarua jeung si Bayang Arum bingung aing gana tuh milarian hese-hese naon anu sami jeung Arjuna mah teu aya deui saha nya abdi atuh nah itu kalau tuh jeung ngiduhan kege garing goblok sia lain kege garing da geuleuh nu sarua jeung si Mayang Arum saha jeung si Subadra teu aya deui nu sami jeung Subadra mah pun bapak ya kan kange jilbab ya nya Aisyah ngangkat naon ka aing goblok tapiling sakuai untuk heureuy cicing-cicing cicing sakuai karasa sakitu agan aya gede mah awewe teh matre itu aja lain matre jang apaan sidik anu ngalamarna dua marung jadi kudu aya syarat anu ditentukeun aya keneh aya dipad bawakeun papajangan anu kasebut papajangan bangsa kancana anu eta papajangan teh tina emas kabawana ku 1000 jelema tuh matre bener jelema teh aya keneh hayang dibawakeun kemang 100 rupa kemang 100 rupa tapi seungit tangan hiji kemang 100 rupa tapi seungit teh hiji bingung aing mah tah togan bilariwan kemang 100 rupa seungit tangan hiji sabrot ku ieu minyak leutik kabeh apa sarua tuh mending gampangkeun si goblok teh sakitu aya kene mah naon hayang dibawakeun bedil anu eta bedil teh tanpa diseuneut ku jelema Cibalendung bedil tanpa diseuneut ku jelema Cibalendung ya cik kumaha eta ya kita we jelema bawa bedil ieu jelema ayeuna teh diseuneut siang ada hui ciloba agak namikeun ban peledak gitu badan Cibalendung mah dengan bau aya keneh bar naon hayang dibawakeun kareta Binarom anu eta kareta teh dibawana ku buta gede kareta Binarom anu dibawana ku buta gede iya aya diabigeun kareta Binarom anu dibawana ku ento gede saha entongna bapak tenang kegagaring aya keneh aya mah naon hayang dihibur ku gamelan anu eta gamelan teh teu ditabeh ku jelema tapi hirup sorangan gamelan teh ditabeh ku jelema tapi ngagemrung sorangan cek kumaha eta hese ye gampang meuli we gamelan degung si teh tuluy nyetel we kaset tapi tapi bener ya ayo pinter aya keneh mah naon hayang dibawakeun atawa dikaulan ku monyet bodas anu eta monyet bodas teh dina lagu kasinoman hayang dikaulan ku monyet bodas iya tak dina lagu kasinoman iya cik kumaha eta monyet aya gan didenge monyet bodas kan name beungeut wungkul geus teu moal ka aing deui wae
aya keneh aya mah naon hayang dibawakeun muning 100 iya muning 100 tapi aneh naon tapi eta muning teh sukuna kabeh bodas muning 100 tapi sukuna bodas kabeh aya bulan di ge muning ngan sana sukuna beungeut anu bodas teh geus ka aing deui wae lamun deket pada kepret si goblok untung bapak aing sabar muning 100 sukuna bodas kabeh kumaha lah dunungan mah beunghar mah meuli muning da kabeh muning mah hideung lolobana sukuna bodas meuli kaos kaki goblok bodas kaos kakian muning kabenan mah sia teuing 100 atuh loba kaos kakina ayeuna 100 kali 4 berarti kita cek silai sabaraha hitung muning teh aya 100 aya muning sukuna sabaraha 4 tah 4 kali 100 sabaraha silai mengitungkeun sok iya matematika muning teh 4 muning teh sukuna berarti 4 aya wae muning 3 nu cacat ieu mah nu cacat mah goblok teh ieu mah 4 muning teh meuli kaos kaki keur sabaraha pasangan teuing angin yakeun kibae buntut muning sabaraha buntut mah hiji goblok teh ha buntut suku 4 muning 100 berarti 4 kali 100 eta coba Pak ha kalikeun kumaha kan lawan sia abdi lieur ieu lieur naon apaan ya punten ya abdi lieur muning teh 4 sukuna iya aya 100 iya jadi saberiti sukuna 4 kali 100 nya eta cek sia kado nanya deui Aisyah jangan naon meuli kaos kaki goblok ente mah aya proyek si goblok palingan pamikiran teh proyek nah mar gitu mar nu dipika hayang kusi mayang arum teh eta mar lieur aing puruk mah ari agan di sim abdi ge nemeng nguping agan tiwu kacongo-congo naku amis puhu na parantos gamos ditanyakeun nyaho henteu dijawab tiwu naon ieu teh kitu babatok sia tiwu kacongo-congo naku amis puhu na parantos gamos nganu harti dunungan teu tiasa komo dewe ai yang masih kitukeun tu kalila-lila cik jebot abdi bilang cik siapa henteu tiwu agan abdi oge agan bade tiwu odon heureuy sia duka atuh agan cik dola abdi bilang sia apa ya gobloknya di mana sih goblok cinta sekolah gitu itu serius nyaan apa gitu dingiduhan kayak gagaring bapak wae tiwu aing tiwu nice ya hayang jagong itu bener-bener teuing lu bener siapa semua nabi mah apal kan lu balik cita jagan tuh mana si goblok nyawanan sia nyaho ti mana ari sia goblok ai sia tapi nabi teh kade sia kade
Siap godar goblok godar nyawanan saya goblok punten agan balik siap pulang balik ke bola lain heureuy henteu heureuy agan abdi mah apa sia apa sumuhun di mana ayana ai di mana mah duka dan tonyo agan jejek geus goblok udah minat teuing saya teh ngerakeun aing saya teh yang tong heureuy teh heureuy pademi Allah abdi mah balik sia di mana ai di mana-mana mah duka balik agan pencet mata teh si goblok tuman udah minat teuing cekek agan cekek kurang tarik balik sia keke sagadap agan sagadap naon riweuh kasihan jalan karunya dabongan urang nu di jalan sok kasihan jalan bapak supirna sakantenan pasien tuang balik sia sumohon agan abdi mah apa tapi saya ditanya di mana ente detis enggak jawab sakedap agan paralun anu kasuhun hampura anu ditedak meninggali nu ka pabrik yang tong ngerakeun yang keun bae bapak antep cari bodaran si goblok da kumaha nya nyahoanan sia teh benda-benda teuing sia teh ngerakeun kolot kitu batu teh goblok sia teh cek keterangan nita kudu kahlila lamun litah lain kahlina tunggu kehancuran anak dah sagedeung deui saanjur goblok dah ya bina teuing nya nyahoanan hayang pejet sia teh bobot-bobot ku jurang bima goblok sia teh sakali deui abdi mah ieu mah sanes bohong abdi mah asli abdi mah apal apa naon apa kana barangna ari kana barangna mah teu apal coba balik sia anyo kenyagaan kuman jadi siapa naon abdi mah apa soteh ka jelema anu apaleun non apa soteh ka jelema anu apaleun jadi sia apa ka jelema anu apaleun sumohon moal teu ka aing si goblok wah anjir cilaka tega aing di mana jalmina di Ciduhan Lamokot di Baledog kaliwat kaing siapa kaing meurina lah naon aya cengcelengan keur mana itu dari cengcelengan mong aya 7.000 jerona 2.000 ewe nyaing jadi sia teh apa ka jelema nu apaleun sumuhun saha semuhun di Baledog kaliwat di Ciduhan Lamokot saha di mana palai uninga jalminu apaleun saha si goblok tah ieu tega ka bapak si dawala si goblok mitna naon sia bejakeun geus waktuna ieu dunungan teh keur pusingeun sakit tuker baluang ongko tapi ke pusing nguping bapak jeung emak kapungkur kantos sesauran geuningan di kamar abdi ngupingkeun yen anu sebatkeun anu tadi teh etes jentre eta teh keur juragan Arjuna pikeun genut lain tiwu we aki-aki teh kumaha teh ae akan ieu jaminan tah mun ieu nu gelo akan ieu itu bener dah wala da sia mah sarewa ya sudah bar isi abdi agan nu bener sia bar bujur aing disebit si anjing
gede hulu na mau jeung seuri jadi siapa Bang? Agan paralun anu kasuhun hampura nu ditedak ninggali nu ka pamrih sanes jisim abi bade agul ku payung butut anu disaurkeun ku Agan mete nya memang eta teh ajangan keur tuang rayi di mana nikah. Jadi siapa Bar? Leres Bar Bar ayana Kadieu Bar Agan kadieu naon Agan timang wae Bar Agan timang aing kau ka sia Bar ditimang mong nuhun Agan ninggal nyap aing deui kan abi yang tiba di bot dia gan dengan nyapa yang dibalakeun ternyata sia temennya yang ditimang emangnya sia teh di posyandu digegeran jadi siapa wah jadi wah apal Agan wah jawa nuhun sios paman nikah teh paman sios paman nuhun bot ya Agan ikat bola itu situ kayak agak nyium abdi itu buku abdi saminggu temani mangani ikat itu di padolan teh ucing awal itu cik Bar aing rek nanyakeun tukang rias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya di mana anu kasebat tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh eta teh tukang rias sawarga Maniloka tukang ngarias widadari ayana di sawarga Maniloka ya aki segala apa ganti garanti jadi Semar Gerung jadi eta teh di sawarga sumuhun ari eta kipas anu teu dikepatkeun ku jelema bisa ngiplik sorangan tah eta oge sami kipas teh di sawarga namina nya eta kipas kata napi kepet si Badaru kepet si Badaru kepet si Waru si Badaru si Waru cik eta teh di sawarga kan anu katilu hayang diapit ku dua pangapit panganten anu sarua jeung si Jenet jeung si Mayang Arum teu aya deui anu sami jeung tuang rayi Arjuna mapunten nyaeta Dewa Kamajaya di sawarga Maniloka Dewa Kamajaya sumuhun aya sarua jeung si Mayang Arum nu sami sareng Mayang Arum Dewi Subadra nyaeta Dewi Ratih widadari di sawarga hebat si Semar papa jangan bangsa kencana dina emas anu beratna bisa kabawa ku 1000 jelema tah eta ge sami di sawarga papa jangan bangsa kencana teh di Kaindran ayana nyaeta tina emas anu tiasa kacanaka teh ku 1000 jelema luar biasa si Semar ari kembang 100 rupa seungit tangan hiji tah eta ge sami di sawarga di Taman Widadari di Taman Kaputren Widadari ai bedil anu bisa hirup sorangan tah bedil anu tiasa hirup sorangan teh disebatna bedil narantaka bedil narantaka di mana sami eta ge di sawarga
ari kareta Binarom anu dibawa ku buta gede. Tah upami kareta Binarom masana di sawarga Di mana? eta mah di Marcapada ayana di Waringin Pitu. Di Waringin Pitu anu nyekelna teh nyaeta kakasihna Detia Kalawin Camni. si Semar luar biasa. Gusti Agung yaki-yaki segala aya beas nganyuk we. Ai gamelan anu bisa hirup serangan, ngagemrung serangan. Tah eta gamelan oge sami di sawarga Maniloka namina gamelan Siloka Nanta. Siloka Nanta sumuhun. Ayang dibawakeun monyet bodas. Da upami eta aya di dunia. Geus mati ka aing deui goblok sakieu cicing. Saha guru salira monyet bodas Eyang Anoman tak gini eta hayang dibawakeun muning 100 watt anu sukuna bodas kabeh. tah upami muning mah teu aya di sawarga aya teh di Cipicung cicing jang Di mana, Bang? tah upami muning mah aya nantinya eta di Tegal si awat-awat. Di Tegal si awat-awat sumuhun. Dicekal nate ku tukang angon ngaranna Dadung Hawu. Dadung Hawu Sumuhun gatalih nama cakrut teh. Dadung Hawu pangan sare wae pagaweanna. Hebat si Semar. Kumaha ieu mah? Tah kieu we agan. Urang bagi-bagi pancen we ayeuna. Bagi-bagi pancen kumaha? Di SIM abdi sareng juragan Anom kasawarga Maniloka bade nyanak barang-barang anu di aya di sawarga. Tah agan mah wayahna canak we eta kareta Binarom anu aya di Waringin Pitu nyaeta kakasihna anu nyekelna Detia Kalawin Sagni. Upami naroskeun mah nyana kareta saur sa cekua begitu. Wartoskeun cek obos gitu. Wartoskeun cek si bos gitu. Saur Semar Kejora begitu. Oh, da lesti goblok situ. Ari muning. Tah, bagian mawa muning si lain jang. Si lain dawala wayahna si lain bawa muning. Teh penuh hesena we ka ieu. 100 bapak muning teh. Heuh, tanyakeun ka si Dadung Hawu. Heuh. Bapak kana trikna kumaha mawa muning. Leuheung lamun eta muning teh hayang diukna di tukang lamun kabeh hayang muning dihareup moal diukna. Da muning lagi mah olo-olo. Si goblok di mana ya muning hayang diuk dihareup goblok sih teh. Deur lamun eta muning keur jalan teh hayang mete lolet nih. Jadi aing Tah agan mah kan Waringin Pitu tah kabeneran jang ari Tegal si awat-awat teh ngaliwatan Waringin Pitu. Saeus Tegal Waringin Pitu kakara Tegal si awat-awat. Jadi si lain mah wayahna anteuh heula juragan Bima ka Waringin Pitu mawa kareta beres mawa kareta juragan Bima si lain wayahna cokot muning cek dewek gitu. Ngaranna saha? Ngaranna teh si Dadung Hawu. Dadung Hawu heeh. Ngan eta jelema teh sok ngiluman. Ngiluman kumaha? Heuh teh katempo. Mode bapak poe kitu tapiling sapoe. Ngiluman ngan lamun eueuh si Dadung Hawu teh katempo teangan weh tangkal sadagori. Lan sadagori. Sugan teh sada nangka. Sadagori le sanangka. Tanggal sadagori heeh di kumaha tah tanggal sadagori usia euneuk-euneuk usia lamun di euneuk-euneuk si Dadung Hawu kaganggu bakal nemongan kitu
namun wis ada garori tangan bisa naon atuh mainnya wis ada gori dirinya dia lamun teu aya sadagori itu naon pasti aya baik kuping gajah tong itu selilir wae saya kumaha jadi aing ini tak waringin pitu tak agan kawaringin pitu jeung si cepot jeung si dawala di sim abdi sareng juragan anu kasawarga maniloka luar biasa mar bagja aing bade bar aing aya rek kawaringin pitu bar rek menta eta kareta pindarom kasa detia kalawin sagdi sumuhun buta gede jadi lamun teu bikeun wartoskeun saur abdi we cecaya gitu kitu we wayahna sia kasawarga jeung Semar sae mangga aing rek ini kalawin kitu luar biasa wa disangka salila wa batok bulu eusi madu hebat wa lamun tekan ieu jigana lapor kaula parantos kodat kirodat pangeran we bayi urang kasawarga wa babi tukang ngilu kasawarga montong goblok sia mah terakeun sia kasawarga teu ciceremet sia mah kasawarga baheula ning widadari diheureuyan ku sia goblok widadari mani teh ditaongan ku sia widadari kacincererit teh sia sungan teh gempa pun ditaong ku sia sae wa kaula kasawarga bade ngapung wa mangga wa di sana kaula ngapung sawios sok akan dipayun rek ke penak di ditu we balik wa penak di ditu sareng gua hebat jiwa luar biasa wa kaula bakal ngapung ngawang-ngawang wa mangga we disem agak-agak lamun bapak lamun abdi bisa ngapung resep pak resep naon ngapoe teh ngapung we abdi bagi leper kita aya nu macet nu ada nu rek mudik ka Kuningan ahanap we nu macet karasa leper deui kali urang aya nu mani cicing kieu teh lila di teh nah dah numani lalaki ayo bapak ke Lumpang we bapak ke Lumpang pak kemana pak kalau rahung bawa mau di bapak teh kaluhur wah di luhur di bawah gaping gitu kan iya ayah sepiteng bus kan sepiteng mata tadi jabah kayak gitu siapa tapi bapak ada kasawarga aja wayahna tuturkeun juragan Bima Selain saya emang apa ayo ke bapak kasawarga makanya rek make Grab Gatot kaca ngapung aing ge bisa ngapung ngomong teh kemana karep mending bisa ngapung ya ti kamari iraha ge bapak teh lempang wae ngadedon tapi katelat tinggal mun rek asup ka desa teh bapak teh memainkan genteng maka cara aja tibu boting ayangnya aing bisa ngapung sok deuleu ku sia wah jang tingali jang karasa turun si Semar lain dikanakeun mata ilmu ampun aing udah minat teuing gablek bapak ampun aing leueus nah tempat kula diheureuyan mah teh kitu tan menjadi kolote oh maka kolote ngaheureuyan dia gandeng goblok ah sia mah ngajilat wae jadi bapak teh
Aing bisa ngacelok-ngacelok gue dulu. Belum doang sih teh hayo aya. Raden Gatot Kaca nyata bakal ngejujuk sawarga Maniloka kairing Semar Badranaya Sakala Putra anu kiwari nuturkeun Bima nyata kawaringin pitu sakilat hanca katigas kumangsa kacarios diwaringin pitu detiak kalawin Sagni anu ngajaga kareta Binarom